Wilujeng sumping dina pangajaran sajak Sunda. Sataacan hidup diajar ngeunaan materi sajak, hidup kedah terang tujuan ieu pangajaran. Tujuan ieu pangajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik berbasis TPACK dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Peserta didik mengamati contoh teks sajak melalui PowerPoint, diharapkan mampu menganalisis isi sajak, menjelaskan isi sajak, menemukan aspek kebahasaan sajak, dan menyimpulkan aspek kebahasaan sajak dengan cermat, teliti, jelas, dan tepat. Pikeun maham isi sajak, hidup kudu boga bekal. Di antarana, kandaga kecap hidup kudu beunghar. Hidup kudu apal kana kecap serepan. Hidup kudu paham kana makna denotatif jeung konotatif. Jeung hidup kudu paham kana para prase sajak. Naon ari kandaga kecap teh? Istilah kandaga kecap dihapikeun salaku kecap-kecap anu geus dipikanyaho tur diparake ku jalma atawa sabubuhan jalma di hiji basa. Kandaga kecap basa Sunda teh tumuwuh jeung mekar ti mangsa ka mangsa. Ari mekarna teh kapangaruhan ku basa deungeun atawa basa kosta. Sakapeung kecap atawa ungkara tina basa lian teh tara karasa deui asingna. Kecap injeuman atawa serepan mangrupa kandaga kecap sampeuran atawa pangaruh tina basa asing. Asupna atawa nyerepna kecap asing kana basa Sunda dibalukarkeun ku rupa-rupa hal. Nu kahiji, balukar campur gaul panyatur hiji basa jeung panyatur basa lian. Nu kadua, balukar tina pasosokna basa nu hiji jeung basa sejenna. Katilu, balukar tina kecap sampakan anu henteu mampu nyumponan sakumna kabutuh komunikasi para panyatur basa. Makna konotatif jeung denotatif. Dina sajak, sok kapanggih aya kecap-kecap konotatif atawa kiasan. Ari harti konotatif teh nyaeta harti anu teu langsung nuduhkeun barang anu dimaksudna, tapi ngandung rasa atawa tafsiran kana barang sejen. Sedengkeun harti denotatif nyaeta harti sabenerna. Para prase sajak. Para prase sok disebut oge para prasa nyaeta ngarobah wangun karangan atawa nyaritakeun deui isi karangan kana wangun sejen. Upamana wae sajak dicaritakeun deui kana wangun basa lancaran atawa prosa. Maksudna nyusun para prase teh sangkan leuwih maham kana naon maksud atawa harti anu dikandung tina hiji teks.